Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, tiasa tepang dangu deui sareng simkuring Cing Adnan dina gelaran dongeng Sunda anu baris maoskeun carios enggal anu dijudulan Cipanon Katelengsan bagian kahiji. Mitra kaum dangu langkung ti payun simkuring nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan. Puh bilih naoge aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina numawi ieu mangan sakadar carios fiksi anu direka ku simkuring etang-etang kangge hiburan sarereanya para mitra. Nyaku kituna supados tong nyangkolong kana waktos mangga dikawitan wae munggaran dina lalakon Cipanon Katelengsan bagian kahiji karangan Cing Adnan. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Jagat isuk langit geh lenglang, giwangkara nyoroti wetan, munggaran geser ka kulon. Sorotna ngahaneutan di buahna panca tengah. Hayam-hayam ting karukut koceak bari papacok nyiar pakan di palataran coh kurecok sakateangna. Di lembur Ciseureuh aya imah di pinggir kali prihatin kaya anak nunggeus reot jeung jarbol bilikna. Hiji budak nu can sawawa keur anteng meprekan keong dina ember meunang ngala di sawah jeung sisi selokan. Pakean tatambalan calana rawing, bajuna geus eueuh kancingan ngaliglag tembung beuteung jeung dadana. Pakulitan hideung bales kapoe ku panon poe da pagaweanana ngan ngangon jeung neangan keong para mitra. Dingaranan eta budak ku indungna teh Soma, nanging batur sok nyebat ka manehna si Pengkor. Dupi pedah sukuna Pengkor, mun jalan ge ulu getuk pungkal pengkol lengkahna teu pajeg atawa teteg. Soma mangrupi anak ti Madayem jeung jenatna Wabarudin nu ngantunkeun 3 taun ka tukang. Kiwari hirup jeung indungna nu geus ripuh ku gering kapapanjangan. Prihatin nempo budak nu can sawawa kiwari kudu nanggung katalangsara nu lain kuduna umur sakitu geus nanggung kapeuri karempan jeung sajabina. Soma, bapa lain minum jang, haus jang, ngelok pisan ti koron mah. Borowok sora indungna nyauran ti jero, bari rempan ngadangu sora jeung ningal renghakna nu ukur lempreh di paturona. Kulan mak, sumohun mak, bade dicandakeun ieu ku Soma. Soma rikat muru ka dapur, nyandak gelas awi dina pagobutut, mairan ti kendi. Keur indungna nu palai ngeleueut bati ku ngelok 3 poe can panggih sangu ukur kaganjel ku ayana cai. Sok mah dileueut heula. Sakedap deui Soma bade ka juragan Sanud. Numawi keongna tos dipeprekan sadaya kangge pakan bebekna mah. Panginten Soma bade ukeun kulian numawi 3 poe dume Soma kenging keongna sakedik ku juragan Sanud teh teu dipasihan kulian mah. Kocapna Soma. Madayem dihudangkeunana bari dibantos nyarande kana bilik. Lajeng teleguk kadangu cara nidayem leueut batik ku ngelokna ti koro harita ku hayang nginum teh para mitra. Soma ge ras emut ka jenat bapana tapi teu ngomong
dupi micin tempoun ka indungna nu keur nginum bari nyusut Cisoca. Soma, Ujang tong maksa oge pamicin di pasihannya Jang. Wios tampi wae kumaha cara juragan sanud ka Ujang. Numawi kami mah jelema leutik numpang di manehna. Salatri jeung teu boga jajan geus biasa, nu penting mah Ujang masih sehat sarajan sangsara ngantosan emak nu kantun mulang nyusul bapa maneh. Kocap Midayem beuki melangker soma ngadanguna. Dumeh kiwari ukur indungna nu mantun kakiatan pikeun soma salami ieu dina ngajalankeun kaprihatinan hirup sanajan balas kapoe saban beurang jeung salatri unggal dintenna. Teu kabayangkeun harita ku soma mun paripaosna kajantenan ditinggalkeun ku indungna nu bakal janten pahatulalis getir pait sosoranganan teu boga indung jeung bapa. Ulah kitu nyariosna mak kedah nyaksian heula soma teh janten jelema. Soma yakin soma bakal bisa kapayuna janten sapertos harapan almarhum bapa sareng emak. Nyaeta soma teh janten jalmi nu tiasa mantun emak ka tanah suci munggah haji emak. Kocap soma bari teu karasa Cisoca nyurucud turun dina pipina. Walerna sakadar budak teu rea loba kahayang ukur palai janten jelema bener jeung bisa mantun indungna munggah haji ka Baitullah. Indungna ceurik bari teu nyora ukur cipanon balilihan masihan pipi ngenes banget nalangsana ningal anak umur sakitu janten korban katelengsan dunya. Teu lami harita keneh aya nu ngagorowok ti hareup nyauran soma. Soma, mana si budak teh? Iya keongna mun sakit doang, ha? Soma ngorenjang. Gancang nyusut Cisoca. Midayem dibantos deui pikeun sare di paturona. Bari rikat soma lumpat kaluar. Sumuhun juragan, dupi keong teh tos rada sesa juragan, dialaan unggal dinten mah tos jarang aya deui. Tembal soma bari tungkul jeung ngajingjing keong nu geus meunang meprekanana di ember. Tabeuh siapa? Nyangan teh ah. Geus kaopat poe ieu meunang keong teh ukur sacomot. Geus kitu rengkel deui minta kulian wae. Geus, ieu rek dibantu heula. Tuh bebek keur dikencarkeun di kidul. Angolkeun heula ditu. Tong disumputkeun mun aya nu ngendog. Kempelkeun bawa ka bumi urang pasikeun kambi. Ke kulian mah mun geus ngangon karek kebasihan. Aduh menang keong sakieu wae geus minta kulian sia teh. Buru itu susul bisi bebek teh papencar tepugu. Kocapna juragan sanud bari wandana bengis sedengkeun soma budak nu can sawawa ngarasa disentak sengor kitu teu wantuna nembal rikat anjeunna teh muru ka kidul para mitra. Mitra kaum dangu bari lumpat soma mapai galengan ka sawah kidul. Sadugina harita bebek teh keur anteng ngoyos pakaneun di kotakan batur. Bari ngalange soma harita can pego di galengan. Duh bapa, panginten mun aya bapa soma teh moal kieu pa, palai sakola siga batur. Palai ngangge acuk nu halus. Moalnya cara kieu kudu papanasan jeung kacupukan di sawah can deui ara teu. Tapi mun soma teu kieu dupi karunya emak teh pa. Kocapna soma bari ngalange panona ngawasan ka bebek nu keur ngoyos pakaneun di kotakan sawah. Bari reumbai Cisoca soma anteng ngalamun sosoranganan. Teu lami kitu si bebek teh pada ngojay dina kotakan nu banjir. Bari sakapeung hulu bebek teh salulup kana jero cai. Teu lami nongol deui huluna teh nandakeun harita si bebek keur nyiar pangan di dasaranana. Tuhnya dipikir mah geuning kuring teh janten manusia asa teu siga sato nasibna. Manehna mah dikencar sosor-sosor meunang pakan geus kitu dipangalahkeun keong saban isuk
kuring mah anu ngurusan borotea bisa kaobokeun nu aya boga dunungan teh galak meli deui geus kitu taranya bisa mikir karunya ka kuring nu geus bela ka manehna sakadar menta kulian ge kuat diengke-engke padahal mah geus salatri kuring teh tisu ukur nginum we jeung nginum dugi ka buncit kieu patuangan teh kuareg nginum. Kocapna Soma bari anteng keneh ngomong sorangan ngarasa isin kasato dumeh nasibna untung keneh si bebek ting bating manehna para mitra. Teu lami kitu aya bebek nu harita pada didis di galengan. Ditelekan ku Soma si bebek teh keur ngaheujeun. Lami ku lami Soma nelekan ti jauh. Leres wae si bebek teh keur ngendog para mitra. Nya harita teu ukur hiji bebek anu ngendog teh istuning aya 15 na pada ngendog. Hai tuh nya ngendog sok pada diampihan heula. Kocapna Soma bari muru ka bebek harita. Nya bebek ge ngencar deui dus ka kotakan. Endog teh dicandakan ku Soma diampihan kana acukna keur ngabuntelan eta endog. Disarapan ku Jarami ngarah teu pareupeus keur dibantuna. Nah aya 15 na nu ngendog teh panginten kesonten mah bade ka embi nyuhunkeun kulian nu mawi bade mereskeun sagala kabutuh emma utamina mameser landong di warung kangge emma. Kocapna Soma bari kiwari nunggeus buligir dumeh acukna diangge ngabuntel endog ngan patuanganana karasa salatri deui para mitra. Dupi memang teu acan dahar da Soma teh tos 3 poe teu panggih sangu jeung indungna. Kalintas di pikiranana harita 15 endog teh bade ngawantunkeun wae diical ka warung sangu 5 siki ngarah tukeran jeung sangu. Pamikirna tetep anjeunna bakal nyarios kambi pamisonten mulang ngangon mah nu mawi rasa salatri banget karasana janten kapaksa. Dosa tantenya upami 5 siki we bade ditukerkeun heula ka warung mah akem nu mawi asal dituker sangu we teu naon lah. Patuangan teh salatri pisan ieu teh. Ke sanguna bade dibagi sareng emak. Keun we heula bebek mah dikencar ngader jauh ka pawinihan mah. Sakedeung paling ge nya kemun sonten mulang ngangon teh kuring bakal bebeja yen 5 endog teh tos diangge heula kangge nukeran sangu. Kocapna bari teu loba pikir Soma teh muru ka lembur ngajugjug ka warung mah akem tukang sangu kangge sakadar nukeurkeun endog jeung sangu. Sadugina Soma di warung mah akem nya Soma ngomong naon ayana para mitra. Punten mah akem kuring tiasa nukeurkeun sangu sareng endog 5 siki mah dupi salatri kuring mah teu kenging-kenging kulian ti juragan sanut tos sababaraha dinten dume ngalakeongna teu ayaan. Kocapna Soma wandana geus lesut dumeh kapanasan jeung prongos ditambi rasa salatri nu kiwari can panggih keneh kasangu. Jang Soma harinya salatri mah teu kedah kitu keun we kantin ka dieu wae kumage di pasihan sok ieu bantun bade ngagedeungeun naon Soma teh jang. Tarosna mah akem memang ridho keur dipenta Soma bujeng deui ngangge tukeran endog nu cekap Soma nyarios ge ikhlas ridho masihanana. Dupi wargi lembur ge pada terang jeung karunyaeun ka Soma teh. Kahiji budak yatim, kadua banget pisan prihatina ditambi hirupna kawangku ku pangawasana juragan sanu dumeh taneuh nu dianggena oge teh geus janten taneuh manehna nu janten tiasa disebatkeun numpang Soma teh jeung indungna di dinya. Nya ku kituna nurutna Soma ka juragan sanud alatan kitu bisi teu nurut dahawa atos diusir kangge pindah panyicingan nu bakal teuing engkena di mana. Moal makem nuhun we mangga mah nyanggakeun 5 siki nya mah wios sangu doang ge nganyuhunkeun 2 kangge emma hijina. Walerna Soma harita
kekeh mikeunkeun endog ka Maakem pikeun ditukeran sangu. Pangwarahna didikan indung para mitra ulah nampi pamere batur mun urang teu aya damelan jeung hak wajib nampina. Bisi janten omongan jeung sajabina. Nya ku kapaksa Maakem geh nampi endog ti Soma 5 siki. Dibungkuskeunana 2 sangu jeung deungeuna lajeng Soma geh ngaturkeun nuhun nu kiwari dilajeng mapah ka bumi nu bade masihan sangu pikeun dahar sareng indungna. Mitra kaum dangu, dina kaayaan harita panas nunggeus nongtoreng angin lembur ngahaliwir leutik nu similiwir tina gupayna dadahanan nyarioskeun Soma nunggeus aya di bumi jeung indungna duduaan nuju tuang banget ku bingah dume salatri teh kaubaran. Laras Soma teh ieu meser sangu kenging kulian jang di Juragan Sanud. Tarosna madayem hariwang bisi Soma teh wantun nyaeta wantun nganjuk jeung sajabina ka batur nu langkung hariwang deui bilih Soma geus wantun ngajual endog nu bakalna janten cilaka mun dilakukeunana teu bebeja ka Juragan Sanud. Sunuhun ma sok tuang we manu seueur mumpung aya mah dupi tong hawatos da sanes hasil nu lain-lain mah lianti kulian Soma ti Juragan Sanud. Kocapna Soma dina hal ieu ngabohong ka indungna. Dume supados teu janten melang jeung hariwang dina kiwari nu kedah kalebetan sangu pangarep nu janten anak indungna tiasa sehat sabihari deui. Ulah dugi ka papanjangan teras ngarandapan gering nupi hariwangeun keur Soma ningalina. Singgetna carios para mitra, harita reres tuang Soma ka sawah deui keur ngilikan bebekna. Numawi hariwang bisi bebek teh ngancap ka pawinihan batur. Endog nu satadina dibuntel ku acukna kiwari geus disalin ku keresek hideung. Acukna dikebutkeun tina sesa jarami dianggena deui ku Soma. Lajeng pamitan ka indungna angkat deui ka pangangonan. Nyatos mah Soma bade ngilikan deui bebek mah bisi ka pawinihan batur. Sok mama kulemkeun we deui mah kemun Soma uih ku Soma dipangmeserkeun landong ti warungnya mah. Kocapna bari nutupkeun panto di lajeng mapah ka kidul. Bari saeutik lumpat cara Soma kiwari. Hariwang bisi katempo ku Juragan Sanud sieun masih aya di sagiteureun eta tempat. Nu penting mah manggeus tuang kuring ge teu pati salatri teuing ogena teu janten rempan bami kitu mah. Lumpat bisi aya Juragan Sanud nempo bisa cilaka kuring teh ieu mun katempo mah. Gunem leutik dina manahna bari sasa liwat galengan nya Soma hawe-hawehan kasih bebek nu mawi aya sabagianana nu bade ngancap ka pawinihan. Hei heus hei. Aduh untung kaburu mun telat saeutik deui winih batur bisa ruksak kuring kenu katempuhan ieu mah. Kocapna bari nangtung ngawasan deui ka bebek nu dikencarna. Sakapeung titinggal kaunggal galengan sejen bilih bebek teh aya nu ngendog deui. Nyana mangsa muter ka arah galengan kulon leres wae aya 3 siki endog anu ngagoletak para mitra. Tuhnya untung dipapai giteren galengan teh aya deui 3 pan endog teh. Kocapna bari ngagebah-gebahkeun bebek ngarah ka kotakan sejena para mitra. Nya Soma lajeng biuk deui di sisi galengan bari awas ningalikeun bebek bisi aya nu kasingsal jalan. Mitra kaum dangu, teu lami ti harita Juragan Sanud datang ti beh wetan. Mantun pacul dumeh geus nampingan galengan sawahna anu di beh kali pepetan. Pegor! Hei, Soma pegor! Kocapna Juragan Sanud bari mapah ngadeukeut ka Soma. Nya Soma ge ngareret ka arah nu nyauranana. Wah, dunungan deui wae. Dek naon deui ka dieu keun teh nya. Padahal mah antosan we atuh di imah dunungan mah da bebek kukuring ge diangon. Kocapna bari memang teu rada seneng kadongkapan Juragan Sanud. Da sabab ari Juragan Sanud mah jelmana telenges oge tega ka Soma teh para mitra. Geus aya nu ngendog jan kor. Tarosna ka Soma nyebatkeun pengkor dumeh ladihanana memang kitu Soma teh di lemburna para mitra. Atos gan
Dupi ieu teh sadayana di plastik aya 13 kan. Walerna Soma ka Juragan Sanud, nya Juragan Sanud ge bingah ninggal endog nu harita dibikeun ku Soma. Sadayana sakieu endog teh, ada napi aya nu kumaneh disumputkeun kor. Tarosna Juragan Sanud ka Soma. Soma ge rada melang bade wawartos. Nu mawi salaresna aya 5 nu ditukeurkeun sangu di warung Maakem para mitra. Aya 18 kabeh nama juragan ngan 5 teh diangge heula ku kuring nyaeta kangge nukeurkeun sangu ka warung kan. Kocap Soma bari tungkul hatena berat keur ngabohong dumeh kapaksa ngalakukeunana alatan rasa salatri jeung nyaahna ka indung para mitra. Ye sia teh geus ngalunjak pengkor dibejakeun kedah dibikeun heula kambi malah dicopet heula ieu teh. Budak geus ngalunjak teu jujur sia teh. Juragan Sanud ambek. Soma ge dugi ditampilingan pipikeun cakatuhuna nya ampun-ampunan Soma teh harita para mitra. Ampun kan, ampun. Moal deui kan, ampunan nu mawi kuring teh lapar pisan kan. Terus di kamari can panggih sangu. Kocap Soma bari ampun-ampunan digamplangan jeung ditampilingan ku Juragan Sanud. Nanging manahna tagen dumetos jujur dan memang resikona nu geus teu amanah kitu numutkeun pangakon hatena kiwari para mitra. Ya pekor geus ayeuna mah dihampura ku dewek. An mun deui kanyawan awas sia teh. Beak sia. Ngaleos harita Juragan Sanud teh bari mawa cangkingan nu eusinan dog. Soma nya ukurnya pengan pipi jeung ceulina nu rumasa ngahuing sora pedah ditampiling ku dununganana tadi. Banget tegana Juragan Sanud ka budak nu memang masih sagede kitu jeung butuhna kulantaran salatri para mitra meuni kudu ngaganjar ku katelengesan. Banget dunungan teh main gampleng jeung tampiling wae. Mun kuring teh geus gede mah meureun dilawan. Yak kitu geuning sedihna hari teu boga bapak teh. Nu bapak mun cenah bapak teh masih aya moal bakal dikieukeun Soma teh Pak. Kocapna Soma bari reumbai Cipanun ras emut deui ka bapana. Dumehna nyeri nampi katelengesan ti Juragan Sanud. Neng nong para mitra, dongeng teh kabujeng neng nong dina ngawitan carios enggal kiwari nu mantun lalakon Cipanun katelengesan. Panginten sakitu kangge carios pangbuka antosan wae terasanana dina YouTube jeung Adnan dongengnya para mitra. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.